Si Nin baraya sanes ahli ibadah, komodi rajin ke madrasah, tapi da si Nin gen teu atah baraya, sok tataros kaditu kadieu, ngarasin kuring teu salah nyarios, komonya ke bila aya nu katojos ku cariosan sim pribados. Jadi kitu baraya, eta jalmi duka mantan si Nin, duka saha nganggo akunna teh bodong, pokna teh kitu. Tiap tahun di kadeuleu teh cenah biasa digabung tuh. Tiap tahun cenah kadeuleu teh cenah ngan di luar negeri we, di negara onta cenah. Rek nepi ka modar cenah di Arab cenah kitu. Si Nin teh naros kaditu ka dieu da kantos ngadangu pami teu lepat mah. Harita teh nuju ceramah Buya Yahya ti pesantren Al-Bahjah Cirebon. Ngabahas masalah dayus. Da si Nin teh kapungkur sok sering nutur-nutur. Ceramah Buya Yahya, Ustad Abdul Somad, seueur ustad-ustad nu sanes dituturkeun ku si Nin. Memang si Nin sanes ahli ibadah komo, rajin ka madrasah, tapi eta cariosan anu nebatkeun si Nin unggal tahun di luar negeri di negara onta, henteu balik ka Indonesia, henteu inget ka keluarga komo. Naon kitu ka kaler ka kidul lah disebutkeun dayus asa kacida lepatna. Da caur si Nin ge anu namina dayus mah dina hiji rumah tangga. Dua pasangan eta tos teu gaduh rasa saling cinta, rasa saling percaya, rasa saling cemburu, matak kudu nganuhunkeun alhamdulillah lamun boga pamajikan gede timuru atawa salaki gede timuru. Lamun timuru lain malik amak malik ijid leuleuyan, seueurkeun ngaos sholawat Allah ya Latif sok. Ye lamun boga salaki gede timuru cing cirining manehna nyaah deudeuh ka urang, sok ayeuna ramun nek sare ulah ngobrol ieu mah. Lamun pahareup-hareup teh kieu pelong ku urangnya si akang teh sok dina hate Allah ya Latif, Allah ya Latif, Allah ya Latif, moal karasa leuleus hatena leah manahna malik deudeuh malik basah ka urang komo anu kawasa ku seueurna urang ngucapkeun Allah ya Latif. Hoyong dipikanya aku anjeunna nya kitu di ku Allah, ridho urang nu jadi istri tanpa ridona salaki moal sing kahade anu harirup rumah tangga kahade ulah rumah saeuna di luar loba nu ngajak seuri loba nu suwit cekrak langsung salah kade ridho Allah ridona salaki, tapi lalaki kade doa pamajikan henteu matak doraka tapi matak cilaka. Ayeuna awewe di imahnya karadang make marake gamis nu di luar marake pokokna mah sareksi kade ulah ningali nu seksi di luar dangdanan pamajikan bejakeun ka pamajikan, Bu ari apa di bumi teh dangdos nu anu seksi teh ngarah apa betah di bumi sok ulah ieu mah anyar bobogohan aa mamah yayang bebeb ari geus jadi pamajikan Gusti geus jadi salaki lain deui Allah ya Latif sanes Allah Latif, Allah ya Latif sok sing seueur. Ayeuna urang dagangan dagang ngawarung sok bari ngantos anu balanya Allah ya Latif, Allah ya Latif, Allah ya Latif 100 dagang bila tu Allah ya Latif, Allah ya Latif, Allah ya Latif ieu 3 5 kali 3 15 2 panangan tos 30 tami hiji jadi 3 sok 11 ramo jadi 33 wiridan bari ringan komo pami kerasa masolawat Maria Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad sok teraskeun bade sabaraha puluh moal karaos teh seueur anu mikaulas anu mikaasih tah jadi puntennya kacida lepatna lamun nyebat kasadayana TKW anu daramal di luar negeri komo bari single parent merjuangkeun masa depan budak single parent korban perceraian anu teu tanggung jawab. Da cacakan perceraian bertanggung jawab mah atuh di tolih balanya anakna dahar anakna sapakena sakola anakna pan ayeuna mah cur laur awewe begitu jadi janda lain ribut nyangan ganti ributnya rejeki sieun budak teu daang sieun budak teu make sieun budak teu sakola kumaha ieu masa depan budak tah awewe contona sim kuring 14 tahun ayeuna nyorangan tah supaya ulah amek cek si Nin naon
ayeuna ye ayeuna cai dina gelas satu acan dipasikeun ya Allah sok puntang kanu kawasa Allah ya lati boga Gusti sanes nalukeun sanes ngaleuleskeun manahna supaya ulah gede ting timur nya timur ge kudu aya dadasarna atuh ari teu puguh-puguh ka batur ditimurkeun mah belagu lalaki kitu mah maksudna teh nya jadi curiga ka urang ai curiga gede-gede teuing maka cida atuh untung buroning batur sini besok embung jadi kitunya baraya ayeuna sok lalaki begitu ngaduda naon nu diteangan pamajikan nu anyar tapi awewe sok dipegatkeun jadi rana bari ditinggalan budak boro-boro mikiran hayang boga disalaki nu aya trauma tah 14 tahun ayeuna insyaallah aya nu bade haateun cenah ka sini lamun kamari teu aya corona mah tos di kamari tah ayeuna kieu deui ayeuna cenah zaman nikah online na kumaha malam pertama na kadinya pikiran teh ye masih untung ayeuna nikah online da anu perlu mah saksi wali tah eta ayeuna daripada kawin bari ini dulur teu nyaho kolot teu nyaho wali eueuh saksi eueuh naon kumpul kebo ayeuna cenah beureunan lamun kawinna online da budakna ge ngadownload heh ye ulah sok diarangu negatif canak positifna ayeuna LDR lah cik caritana cinta jarak jauh 1 tahun 2 bulan deui namanya 10 bulan sini 1 tahun 2 bulan insyaallah kata ge bade ditebusan ku si AAT 20 juta nyungkeun teh di dieu teh aya cenah 20 juta mah cenah kitu ngan meureun upami nikah moalna naon cek si Inin nya duit di 20 juta dipake nebusan SIM kuring geus lah urang pake modal ke ngomean saung sabar ya antosan nya da hoyong ngahalalkeun cenah heg kirek ngahalalkeun mah da tiasa ayeuna mah ku online tah kamari aya nu ngadamel status ayeuna mah nikah zaman online kumaha malam pertama nanya cenah video call bari online yeuh ulah sok dicaranak negatifna canak positifna tah kitu jadi seseueurna nyariosna teh sangareunahna nyebut dayus nyebut naon ya da ai boga salaki gede teuing timuruk kitu mari atuh bejakeun ka Inin tong ka beda-beda teuing kang kitu tutup pos Inin keur live bisi neangan deui kitu si baba ngagoroan mana cenah wetan si nu garawe tadi teh 22 sabaraha 8.000 sabaraha geun teh nu daramel aduh baraya kapotong deui nya si onta dasar ini tidak memberikan kebebasan ka uing teh di masih baba le si madam kan ngasakan hate hayam rupa-rupa ini teh si Inin teh ngadamel pasta tos heula kitunya jadi kade anu nikah online ulah diarangap dicaranak negatifna canak positifna eta teh ngahalalkeun pergaulan sok ayeuna sahanteuna lah video call bisi nemongkeun susu dosa ai kitu mah jeung salaki rek dosa ge pugu jeung salaki kade ulah ieu make meureun boga anakna cenah ngadownload ulah kadinya nya ulah kadinya teh lilis cipanas ka bina-bina teuing mah tinggalkeun lalaki kitu mah neangan deui istri nah jadi curhat neangan dewe teh lalaki cemburuan mah tah cenah cek Mamah Delvin ge kaleuwihan eta mah cemburu kitu mah jeung dulur nikatan mah eta mah kaleuwihan tah jadi kitunya punten ayeuna pedah nikah online ke boga budakna cenah ngadownload kade canak positifna ulah negatifna wae coba sakali-kali pikiran teh bersihkeun ulah kana kararitu we jadi eta teh ngahalalkeun pergaulan sanajan jarak jauh santeuna lah sok ayeuna video call pastilah muah dosa teu dosa bisi sakali-kali mah ye abi hayang ningali nu abdi ageung kade abi hayang kade aya lalaki teh anu bisa nyimpen rahasia aya nu henteu komo disini aya nu ngirim foto batu tah cenah kalakon mah disimpen ku sini langsung dihapusan tos ribet gaduh putra tos ribet teh komo ribet kana hate mah puasaan atuh puasa karena Allah na inbox teh aduh samudra kakarak ningal si Inin tuh digoroan ku si onta ke disambung di baraya assalamualaikum barabai